Selamat datang di episode ke-6. Selamat menyaksikan. Guys, kurang di WA. Wati, Rul. Lu tadi si Wati, Rul. Tadi, ayo, Rul. Untung si Wati. Untung wae orang Sunda mah. Nah, aing Oh, si Ojak. Beja mah geus robah tapi geuning ngerkos kitu keneh. Si Oyok diajak-ajak ka dieu. Si Arul. Naho ayeuna elah mah. Gerlut keneh. Teh we geus robah teh. udah si El. Naho ayeuna mah. La, Aideuh Nuju naon Ela di dieu? nya nuju kieu we. Naon, apa ngapa di dinya sorangan? Teu naonna. Tos di mana Ela teh? Tos ondangan, ondangan Ela teh. Saya rek ka mana? Bade uli. Ning jeung Aidun yeuh na yuk. Yang uyos gitu. Nah, wios atuh jeung Ela mah. Nah, yuk atuh. Ayo. Iya. Uyos. Wios. tadi dulu lah. Ya arep, Bro. Tablah dieu. Lain ditingalian nya. Lain pogo si Wati lain. Si Wati di ieu, Rul. Gelisnya. Mana nya? Di dieu tadi ningali mah. Bahasa lain bayangan di mah si Wati bener. Lain. Ngagoruan urang kadang eta kumaneh. Heuh urang ge ngempo. Ayo tangan bisa tadi turun. Saliwat. Aduh gelis. Heeh. Ayo si Wati. Woi mana? Mau. Alah, sawa-sawa ya kieu ge geus rupa-rupa barala aing mah. Pusing aing mah. Babean di imah mah anggar teu beak-beak. Bae kudu sapukeun we buruan anak kitu. Amari mah imah aing kasapukeun jauh aing magali teh ka mana imah aing Allah. Alah. Lieur aing mah. Kiraan mah usaha henteu. Coba si Jis peng bapana di anan eueuh kabar barita. Ngomong we arek usaha jauh dagang asongan. Ting ka mana mantokna udah 3 kali puasa, 3 kali lebaran lieur aing mah. Ni bingung. Itu inget balik usaha teh jauh pisan. Aing geus laporan ka RT pan. Pan yang ke bapana si Jis peng teh balik-balik. Cenah cek RT teh heula Pak kuang nungguan heula sidang isbat sugan. Cek teh ilaha boa teu nyaho aing mah. Di mana mah ayana aing lieur lah. Uruskeun budak aing sorangan wae. Ini pusing can sakolana can jajana can sagala rupana. Aduh, astagfirullahaladzim. Ari sia kunaon eta? Ampun teh nyanan. Sia kunaon eta beungeut beuni kos kitu? Tas gelut sia. Lain gelut mah. Kunaon? Ditenggelan batur. Ai ditenggelan. Kurang ajar goblok jangan nenggelan anak aing. Ku aing tinggalikeun salu nenggelan anak. Barudak si Ojak Aidun. Tadi era ningalikeun ngagebugan batur. Oh, si Ojak. Terus tadi ge alo Aidun aya si Entai. Miluan nenggelan batur geura. Sintai. Ka bawa. Kudu diwarah ya mah. Tapi elage tadi ningalinanya menikarunya tuh tega. Coba sekali ewang nenggelan teh batur mangan sorangan Aidun. Si Ojak mah tadi teh aya si Oyok jeung si Arul, si Ligenti jeung si Entai ge aya. Da nya eta si Ojak tuh pemawana, panggedena. Kudu diwarah ieu mah dibejakeun ku indungna ge ka indungna geura. Aidun, tapi Aidun da meureun si Ojak oge moal puguh-puguh nenggelan batur. Jiga nama meureun aya masalah si ituna.
Tapi aku si ojak tuh naon nunggulan batur weh. Jika nama itunan ngamimitian si ojak mah da cenah dadangguan mah geus robah. Kadinya juga lama lu. Tapi tadi itu bener lain si Watinya. Kurang teh teh inget. Tah kesel. Lain teh inget teh inget. Heeh teh inget. Da rata-rata nu gelis-gelis teh jak. Anu cek kurang nu gelis teh. Heeh nu cek mana gelis. Si Wati eta teh. Si Wati teh mah. Ngaran teh si Wati. So bagekeun gelisan kena si Wati. Teh si anu urang tempokeun, nu tempokeun teh si Wati. Ngomong mana mah. Ayo adukeun arek mah. Ayo, da si Wati eta mah. Anu ditempok ku mana teh si Wati. Mana nya teh mana di mana? Itu. Kapan tuh nih tuh? Wen ka si masih lilis we. Nya teh masih lilis. Apaan? Si Wati sok jeung si lilis di mana si lilis? Heeh nya. Heeh. Ayo si lilis ya. Hai teh belah mana jauh teh? Dia itu teu jauh. Ayo, yuk ayo. Istirahat dulu. Ayo, ayo, yuk. Yuk. Tuh, mak barudakna. Oh sia anu nenggelan anak aing teh. Naon salah anak aing ye coba kuat ditenggelan kieu. Sia teh apa gareuleuh apa ngewak anak aing ku naon? Tinggal itu banget anak aing kuat paburisat kitu. Aing. Caca banget sia teh kuat juga. Tai kebo ka giribisan ku buyatak tempo banget teh tuh. Kunaon ditepikan kos kieu teh. Aing teh buah maraban hiu teh aing baheula. Si aing para-parakeun ka hiu ku aing. Nenggelan anak aing, naon salah anak aing teh? Eta bi anak ibi tuh gebugan babaturan urang ti heula. Permacoking ditenggelan ku anak. Mana nu mitian? Naon maneh oge? Bangas ya. Aing hayang nyawa si anak saha? Anak Pak Otang. Otang mana di lembur aing mah ngaran Otang, di lembur aing mah di dieu mah. Si Otang mana? Nambah heula Pak Otang orang dieu keur leutikna oge Tatang Sunaria. Tatang Sunaria, anu sentara teh lain. Mohon. Saksi mana? Hendak kehurian awewe deui moal. Mual tang. Bontang ampun dah. Makan. Makasih jauh. Tas ya, tong nangis we, tuh tingali barudak kaget kalabur. Mana tatang mau menewanian. Ya heuh atuh, kan tatang manek jadi tangtara. Oh, sia teh anakna si Tatang Sunaria. Si Otang Nusantara teh ya. Sia teh anakna. Ampun, tinganan aing geus lila teh kitu amprok jeung bapa maneh. Geus lila baheula atuh sejarahna ge kur zaman Belanda ge leutik kana sakieu Belanda. Babaturan ye baheula ku latihan perang baheula jeung Ojo. Wah samaina acara itu tembak ku Ojo teh sarua main ge. Kemana nembak nih kalau cepat tembak ge. Baheula babaturan Ojo. Pamaneh si Otang di mana ayeuna Bapak? Umi. Aya. Ampun tinganan ya Allah aing teu sangka amprok jeung anakna. Ya geus jarajan can. Hah? Can ye. Ya tah tuh coba ngawa duit tah tingali tah. Ieu sesa ngarujak eta kamari ngarujak belangdir di sasana ya. Ya kerjajan nya. Heeh ampun teh sugat lain anakna Otang aing mah. Ya Allah dianan meuli pas gede kieu. Geus lila ambil 100 tahun.
Itu apa jeung otang kan 100 tahun mana jadi sementara cenah oge meni jauh. Ya Allah, tinggal nanti sangka bisa ampok jeung anakna. Ya Allah nuhun. Salam ke bapaknya. Babaturan pisan teteh baheula nyelam ge ku 3 bulan di jero cai teu kaluar-kaluar. Baheula diajar nyelam. Ye, aing mah. Naon sia? Kurang anakna Paduye. Anak Paduye. Oh, si anakna si Duye. Ka dieu. Semuanya baru tutut gitu banget ya si Duye teh jauh teh aing baheula sok udah ku si Duye teh ayeuna si anakna dehanan kos kitu beungeut juga cingcuing kos kitu sebab aya kita bapak sia tah bapak sia teh si Duye sok gitu panu aing mandi sia tah lamun eueuh bapana ieu mah tah otang baheula sia ku aing geus diteureuy bapana oge Ai bapak ieu kumaha sia anak saha saurang sepalak polok itu saya bijilina botol aqua meureunnya eta bangun saya juga segi karet wah sia sama meureun cincalang meureunang gahelo asa bangun saya singa segi karet eta tempos sia teu bungkus sia banget eta untuk mama ganteng urang teh ganteng-ganteng kumaha siga sesak guluduk gitu mah sia ya aing teh nyaho sugan teh ieu lain anakna otang nanaon baeuna ge geus ya ka dieu Itu dulur sia ya, dulur sia kabeh oge. Menang kikituan sia. Tentang hampura pokona enak mah. Sok beuteuh ka hampura sia ku aing diwadalkeun isukan sia. Sok atuh bias bi bade jajan heula nya ieu bade jajan. Geus tong ributan tong garut naonan baeuna oge. Sugan teh anak babaturan. Salim ka sia salam ka bapaknya. Ka dieu jeung cepia kitu amprok kitu. Nya sok ka ditu. Situ. Nah, maka jadi bager ki, itu mere duit deh. Eta babaturan aing anakna si otang eta nya geus senjata duit atuh. Duit siapa geus kos itu kan. Balik sebalik. Ge aku di sana. Ya, naon? Ini gelang betul dia. Kunaon gitu? Beri duit ya. Ayo pergi. Hari ini tadi teh. Awewe apa lakinya? Buran ngecret Itu Hilda sautik cek urang mah jiga lalaki da tadi teh nya. awewe cek salah laki Jiga lalaki. awewe cek salah Maknya awewe bitisna buluan. nya kumaha buluan ge da enggeus awewe da eta mah indung Ada lalaki cek urang mah teh. awewe da indung eta teh indung Ye, tadi ge ngomongna gini. naon Suarana gede. nya bisa di dieu aya naonan Lalaki. awewe Ngapain kasih ojak so? ayo Tapi heuh nya eta teh laki atau awewenya. Kayak coba orang tanyakeun ke si amang-amang. Awewe jika nama da kan euceung ngaranna ge. Piraku awewe bitisna buluan. Oge nya sorana ge kitu di. Urang ngomong. Geus tuh mang. Tong loba nanya. Lalajo. Kan bae lah rek awewe lalaki ge pokona mah urang mah lalajo we cepia. Cepia mah ya. Teuing suwe lalajo nama. Ayo mang maju mang. Kasih teh. Ayo maju. Mana? Sesuai aplikasi memang. Dar. Alah nangge mang. Ada mang. Acecep. Ya cek, naon? Punten, tadi tiasa ngiringan kumpulan Karang Taruna nuju di piwarang heula ku si emak di bumi. Oh, mun sawios teu naon sih? Terus kumaha a? Aya informasi naon wae pas kumpulan Karang Taruna teh? Teuing yo, Bro. Orang itu nyaho. Kunaonnya teh? Urang mah dibere duit tuh. 1.200 di loba. Loba atuh sakitu. Kerjaan. Tapi Jang, Naon? eta teh babaturan bapak maneh meureun. Tapi geuning si Arul teh dibere. Kan bauheun ka bapana si Arul oge. Heeh. Saya. Maka dicarekan bro. Lumayan lah, Mbak. Tapi tong ka atuh euy. Kenaon Jak? Kata budak teh tadi kan karek bebeja ka indungna. Encan ke bebeja ka babaturanna. Siap-siap nyarang urang. Katanya. Berarti urang IT-na kudu siap-siap euy. Kudu anu disiapkeun. Siap kenaon Jak? Sapu, pengki, karung, aritnya, sajabana alat kebersihan sih. Oh,
Gening seurnya A. Mohon matakna tadi teh dikempeulkeun teh meh terang sadayana oge. Ari ngawitana Jumat ayeuna nya A. Ya teh ingat turul. Ti ayeuna ge urang teh kudu siap-siap. Buah-buah sore ayeuna ge marena siap-siap rek nyarana urang. Heeh nya. Urang kudu siap-siap teh ayeuna oge. Pokona tong anu papisah. Tah, Jak. Berarti yang diantarkeun ku marane balik. Ayo kudu atuh yok. Ye, Jak, kumaha mun urang kesorangan balik terus eta datang lobaan. Terus urang kumaha aja? Ayo atur kan ya. Ayo teh. Nah, itu teh ayeuna buru ke buret mah. Ayo buru. Ke urang dicegat deh han wah. Orang sabar, sumpah. Nembak salam dunia. Ayo, geus jauh. Yok. Hah? Nepi dieu we nya. Naon nepi dieu, Ruh? Geus jauh nepi dieu ge yok. Tuh, gedeng di tuh, di dinya tuh imah urang. Tinggal mudun atuh yok. Can balikna ke temerun. Jauh deui. Urang bisa nge bapak urang di lembur eta ah. Mane mah Jak, sok kagok. Lamun nanturkeun urang teh. Teu biasana gitu urang mah nepi ka ditu ayeuna geus bager nepi ka di ku kabehan deui nya. Eta ya. Dede, geus teu kurus ieu yeuh. Mane mah da mah nyamperkeun ieu budak eta mah ka dieu geus moal nyahoan lembur mana ieu geus tong sieun. Saha nu cinta? Mane tadi kurang anceun ka dieu berarti sieun. Mah sieun. Ari maneh? Cina tadi sieun, mantap hayang diantarkeun. Tah. Lain sieun urang marul. Nya urang hayang diantirkeun atuh ku marane. Yeuh, lamun maranena datang ka dieu, tonjok we ku urang mah. Nah, mah kesih. Geus buru kan balik kita. Balik tinggalikeun di dia. Han mah kitu siang. Sama kata. Kasuwati we di jog-jog kali. Kada geulis suati mah. Tinggalikeun. Gila. Ajak budet manten. Biru. Tetang kasampun nih. Kasarubur kitu nya. Ayeuna mah. Kohama nage marangkat jak areueuh parindah. Ayo ya. Nya heueuh. Ayo. Mangteung aja. Urang ngiluan tuh jadi hama. Kumaha? Rame tuh. Pokoknya sampai jumpa di episode berikutnya. Toe.